Pikeun naon eta teh? Pikeun supaya urang teh bisa ma'rifat. Qala al-Imam Suhrawardi titik. Terakhir bilih tema aya pertarosan sama bubar. Nah aja diayakeun sesi tanya jawab dua arah teh supaya masalah-masalah anu ngabatin ngabeungul tiasa tercerahkan. Mun aya jawabanana langsung diwaler, mun teu aya nyawa milarian heula kitu nya. Inguan-inguan. Dua urusan, dua perkara. Hiji ngingu ingon-ingon, dua ngaruksa kanu batur, eta beda masalah. Lamun ngingu ingon-ingon tangtosna oge ingon-ingon anu dimuliakeun ku syara. Ya minimal nusok di dahar dagingna. Sakur ngingu ingon-ingon bari teu diparaban, tapi ngingunya ngingu. Kan aya ngingu, aya kacicingan, benten eta teh. Ucing ulin we ka imahnya datang deui da sok dibere naon, bere cucuknya. Urang mah teu maksud ngingu nya. Nalika hiji waktu ku urang teu diparaban, urang teu doraka. Atawa hayam leuweung, tapi jarang hayamannya. Ayeuna lamun teh mah nu ngaran-ngaran ngingu, berarti ngaran-ngaran ngingu teh ku urang dikandangan, minimalna ngingu doma, nyieun kandang domba, ngingu hayam, nyieun kandang hayam, ya. Ngingu ucing, nyieun kandang ucing, jeung sejen-sejena. Nalika teu diparaban tuluy eta hewan teh madarat teh kumaha? Gering beh dieuna, beh dituna maot, maka urang doraka. Boro-boro ka hewan anu sok didahar dagingna, ngingu ucing di kurungan teu diparaban, doraka eta teh nya, bahkan aya ancaman neraka lamun nepi ka maot. Ari diparaban tapi teu daek wae didaharnya. Cobaan lepaskeun ulah kieu diparaban teu daek didahar, antep we ulah buat teuing parabna henteu naoneun teresepeun nya. Da ucing ge akur hewan, akur sato, teu sakabeh ucing beukieu naon, beukieu cucu, beukieu lauk nya. Buat teuing ieu mah resepna teh naon? Roti. Da jelema oge beda-beda saminya. Eta lamun teh mah diingu. Jadi ngingu hewan lamun teh mah bener-bener ngingu heg teu diparaban, doraka lamun madarat. Aya kitu nu teu madarat ku teu diparabanana? Aya. Terang tongeret. Terang teu? Urang ngingu tongeret teu diparaban ku urang, doraka teu? Tuh. Da parabna naon? Angin. Sanajan tongeret teh aya parabna teh, tapi sanajan henteu oge teu doraka. Jeung deui jarang nu ngingu tongeret eta mah babari parabna ge kekebul wae jadi parab eta mah. Nya maksudna poina naon? Lamun sakira-kira ku diinguna teh ngamadaratkeun doraka berarti nya. Ngan lamun teu ngamadaratkeun mah teu doraka. Eta masalah ngingu. Nu kadua masalah ngaruksak. Berarti ngaruksak teh beda-beda nya. Lamun hayam ngaruksak kana kebon, batur kana cengek, kana leuncah, kana terong. Nah,
eta teh tergantungnya hiji naha kebon urang teh dipager teu atawa lain pager atuh bahasa poin di dieuna manaon dilindungi gitu tiasa ku pager tiasa ku jaring henteu nya. Berarti lamun posisina teu aya pageran nya lamun aya hayam batur tuluy macokan urang teh eta hayam teu salahnya tapi nu salah saha nu bogana nya nu salah nu bogana ya naon salah nu bogana kapan ngingu nya ngaran-ngaran ngingu kudu dikumaha kudu dikandangan ngaran-ngaran ngingu kudu dikandangan maksud dikandangan teh sanes berarti hiji hayam atau hayam kandangna kieu teu beratos kitu tapi eta hayam teh dibere jarak supaya henteu asup kana kebon batur ngan lamun teh mah aya hayam dari urang mah nya jarang kebon di palagernya aya hayam kicrik kana kebon tataga terus we macokan cengek tah keur urang kumaha nah kudu dibanting hayamna atawa dipencit hayamna atawa kumaha pertama datangan heula nu gaduhna teras ngadamel kasepakatan ceu ieu hayam teh sok ameng wae ka kebon abi macokan cengek dugigakeun CF cing kinten-kinten kumaha solusina tempuh heula jalan anu naon nya anu sae nya ulah ujug-ujug hayam maneh eta ulin we ulah eta mah pipaseaeun tungtungna hayam naon cengek teh lain ngan ku hayam wungkul dibabat peuh boga hayamna da keul jadi bincangkeun heula kudu sae lamun teh mah cik nu bogana teh kieu atuh da bi ngaranna ge hayam hese mah batahanana kumaha urang ge bingungnya tuluy we cik urang keun we lamun ditengor eta hayam mun ka kebon hari sopnya tah eta mah berarti tinggal tenggor kan daripada ditenggor mending ditewaknya atau kumaha we kesepakatanna mah nu penting aya kesepakatan nu dihasilkeun ti dua belah pihak. Masalah hukumna tetap ari naon hewan urang kana kebon batur bari ngaruksak mah eta mah jelas hukumna mah haram nya ngan beda kan ari di urang mah kadang halal jeung haram teh geus teu pati naon teu pati dipedulikeun leuwih paduli keneh kana logika anu kaharti daripada halal jeung haram ulah di dahar haram eta teh beuki nya apal urang teh ieu mah haram da kumaha beuki atuh jadi lamun ngabahas halal haram geus rada hesek nya tapi naon kudu dibahas teh kesepakatan nu kaharti ku logika da tatangga urang ge lain teu apaleun eta teh haram apaleun nya dan hesek we nya bakati geus palalinter apal halal apal haram apal beuki tah urang ge beuki naon apal ieu mah haram ngan beuki we nya bahkan urang ge ditekadkeun neraka cuk dina sahadat aya engke nepi ka kitu tajanten ulah naon ulah teuing mamekal halal jeung haramna ari nu kira-kira pinaoneun mah picekcokeun mah tapi ambil jalan tengah buat kesepakatan kinten-kinten kumaha ye saena takan enakeun mun kitu mah ngan ari urang mah ulah sopan-sopan teuing da teu biasa nya disangkana nyungkun lamun sopan ceuk punten kalah disangka nyungkun beran mun ngobrol kitu teh biasa we ngobrol biasa ngobrol urang Cikamuni cekap aya keneh jam 10 tos atuhnya ari teh aya mah mudah-mudahan naon nu parantos didugikeun aya manfaatna nu leresna ti Gusti Allah nu lebatna murni kalebatan disyukuri hapunten tina sadaya kakirangan oge kalebatanana ditutupkeunna Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.